wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Suratul Baqarah. Ia surat Al-Baqarah. Madaniyatun termasuk bangsa Madaniyah. Mi'atani ayat 200 wasitun jeung genep wasatun atau 7 wasamanuna ayatan jeung 80. Jadi 280 genep atau 287 ayat. Karena ada penempatan ayat anu genten. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu alaihi Gusti Allah alamu langkung kuninga bimuradihi kana maksana alif lam mim. Zalika ari ieu kitab ay hada kitab tulis nama ari ieu kitab alladzi yaqra'uhu anu maca kana eta kitab sa Muhammadun Nabi Muhammad eta la raiba aya keraguan deui aya sakat aya keraguan fihi tetap dina eta kitab teh anau saya sunai kitab min inilah Gusti Allah wa jumlatun nabi ay jumlah nabi robarun kok kata jadi obat mubtadahu ari mubtadana eta dalika lafaz dalika wa isyarah dengan isyarah bihi lafaz dalika kudu jauh ditadim karena mungkin eta hudan jadi petunjuk. Barusan ini jadi obat muka dua dina dalika. Ayah hadi nanu nudukeun lil mutakin ka jama-jama anu takwa. As-soirina tegas nama jama-jama anu negakeun ila takwa kana katakwaan bimtisal ya awamir kalayan nuturkeun seluruh perintah-perintah Allah wajina binawahi sareng menebihan larangan-larangan Allah wirtikoyim karena sieuna eta si jalma kabeh bidalika ku ieu intisal jeung istinab anaro kana neraka saha tasirina mutakin teh alladzina tegas nama jama-jama yu'minuna nu ngimankeun ayu sabikuna nu ngabenerkeun bil ghaibi kana alam gaib aya dimakan perkara goba nu samar anhum ti jalma kabeh minabasi tegasna boh tina udang ti kubur wa jannati tina surga wa nari jeung tina neraka alam gaib teh wa yuqimuna jeung daek kadekeun ieu sadayana asolata kana salat ayatuna tegasna mangalaksanakeun biha kana salat bihukukiha dengan hak-hakna eta salat wa mimma jeung tetep tina perkara rozakna anu ngarizkikeun kami hum kana jama-jama kabeh atoena masihkeun kami hum kana kabeh yumpikun daek ngainfakkeun ieu jama-jama mutakin kabeh fi taatillah dina taat Allah
Waladina jeung jama-jama yuminuna nu ngimankeun bimakan perkara unjila nu diturunkeun ilaika ka anjeun Muhammad aya Quran tegasna Quran. Wa ma jeung ngimankeun kana perkara unjila nu diturunkeun min qablika samenehna anjeun Toret sama Toret wa Injil jeung Injil wa ghairi masalian di Toret Injil. Wa bil akhirati jeung eta kana akhirat mari ieu sadayana eta yuminuna ngimankeun sadayana. Yakinkeun ya lamun anya la ikata jama-jama al-mausukurna nu kasifatan bimakan perkara nu keun dicarioskeun eta ala bulan tetep kana petunjuk min robihim di pangeran di Allah la ikata jama-jama bieu kumari ulai kabeh eta anu bihun jama-jama anu barahaya anu menang al-faizun jama-jama bagian mendapatkan bijana di kalangan surga an-najun anu salamet minan hari tina neraka. Sabadana mukadimah di dua pertemuan. Pertama di dieu tilawah anu digaris bawahi konten aya lapan bismillahirrahmanirrahim. Tina sunu tilawah jadi aya istilah waso sareng waqaf. Utamana maca Quran itu setiap waqaf dan setiap tungtung ayat liren ajan sakedik. Wadduha wallaili idza saja liren kan. Itu disebutna tartil. Namun dina hukum bismillah ta'awud sareng surat aya sababaraha hukum. Munang waslo jam'i diwasoakeun sadayana kaya dina bacaan hadar jeung tadbir, bacaan sedang atau bacaan gancang. Jadi cara maca Quran teh aya 3. Ayat tartil terus tadi ayat tadwir pertengahan ayat takdir digerenengkeun diwaso-wasokeun. Naon ari waso teh ge kada terang panggeranana dina bab qiraah supados fasehat. Waso teh nyambungkeun kalimah hiji jeung kalimah nu sejen sehingga hukum yang berlaku adalah hukum kelangsungan bacaan tersebut. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Eta wasul jam'i. Diwasokeun kabeh. Jadi waso itu diharkakan tungtungna jeung berlaku seluruh hukum qiraah. Hukum bacaan, membaca bahasa Arab. Contoh berlaku hukum bacaan teh ketika tanwin diwasokeun kembali kana asal bahwa tanwin itu adalah nunun sakinatun. Talhaqu akhirul ismi lafdun lakoton. Jadi tanwin teh nun paeh ngan disimbolkeun ku jabat 2 PS2 tanaki JR2. Sehingga ketika hukum wasal terjadi maka itu jadi nun paeh kembali. Contoh wailul likulli humazatil lumazah. Tah lumazah lamun diwaqafkeun eureun kana tak marbutoh kana ha. Tapi lamun diwasokeun berlaku aturan wasal tadi, yaitu nun matina nu dilambangkeun ku tanwin itu harus kembali karena nun mati sehingga diharkatan. Karena teu bisa nun mati papangi jeung alif lam. Papangi 2 paeh 2 huruf mati dina bahasa Arab teu aya rumusna.
Jadi lamun lumajatin disambungkeun jeung lapat aladi alif lam pae nun mati tadi tanu diambangkeun ku tanwin pae. Ya bingung macana. Ieu ti kaus sakineh papangi dua huruf mati. Tapi teu bisa dibuang salah sahijina sabab kepada kuat aladi alif lam kuat. Tanwin sebagai ciri isim kuat. Maka solusina teh diharkatan hiji. Ku harkat nu lebih mudah dengan situasi jeung kondisi. Nah, standar harkatan nu kitu, standar harkatan nu sukun. Cek dina patokan as-sakin ida hurika bil kasri. Anu sukun di mana rek diharkatan maka harkatan laku kasrah. Sehingga maksudna wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Jadi aya nunan didinya. Eta contohna aturan wasol teh. Atawa aturan wasol ketika menghadapi hamzah wasol. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eureun didinya. Maka dituluikeun ihdinas siratal mustaqim. Hamzah dina ihdina itu adalah sebutna hamzah wasol. Karakter hamzah wasol kumaha? Subuh tuhabil ibtida wa tasqutu bil darji. Sok ajeg di mana jadi mimiti tapi sok gugur di mana kadempet ku kalimat saja. Atau otomatis aturan wasol bakal kena lamun eta diwasolkeun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi teu kenging engko wasol tapi ngaosna nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Sabab posisi hamzah wasol. Tapi jangan macam-macam karena hamzah kotor. Hamzah kotor mah aja dek di dempet ku kalimat kumaha oge. Contoh adina kalimat al-maqumut eta mah hamzahna lain hamzah alif lam tapi hamzah asal. Inalaha alha yuli il haan. Jadi hamzah asli kalimat. Gitu. Sehingga lamun dek diwasolkeun bismillahirrahmanirrahim al-haqumut. Menang bismillahirrahmanirrahim al-haqumut. Hartos. Tah eta teh bacaan sakali deui. Samemeh pasehat dina kehidupan sehari-hari ilmu manajemen pengelolaan kudu pasehat heula dina bacaan. Jadi samemeh dina kepemimpinan berikutna, kepemimpinan bacaan heula kudu bener. Supados teu salah maca. Jadi si eta teh aya bakat kan jadi ngurus pertanian kan jadi menteri pertanian gitu contohnya. Tah eta teh imam salah masroy. Nu kuduna qalbi ngadeun kalbi, nu kuduna mah hatiku kadeun anjingku. Ayeuna efekna teh nyambung. Allahumma nawwir qalbi, ya Allah terangilah hatiku. Salah, ini cuma huruf penempatan huruf. Allahumma nawwir qalbi, ya Allah caangkeun anjingku. Nah itu contohnya kan dari salah kata. Nah gitu. Jadi ada hubungan antara baca jeung realita. Disebutna pasehat. Nah gitu ari wasol teh. Sakader hidup sadayana santri atau umum sadayana biasana ngapalkeun susuratan teh hafal cangkem cara sok lamun maca al-haqumut takasur hatta durtumu maqabir Allah saufa ta'lamun nahum makala saufa ta'lamun gitu kan tenan teh. Tah eta teh disebut wasol lain yang disebut waqaf lain disebut sakata teu meunang sakatnya. Gitu. Jadi sinilah
mun daek wasol alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabira kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Jadi lamun eureun tapi teu make napas ngaranna sakat. Sakat dina riwayat apes ngan ukur dina 4 tempat. Kahiji dina surat Yasin mimma raqadina tadinya dah eureun lamun pas sehat masalah mimma raqadina eureun tapi tong napas ngaranep terus sekarang dilanjutkeun ada gitu nya dua dina surat Al-Kahfi tapi kalau rasa lain surat Al-Kahfi mah tungtung ayatnya artinya silakan pilih lamun dek eureun tungtung ayat sawios. Nah namun dek diwasolkeun alhamdulillahilladzi ja'alal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida. Sakat. Terus ini surat Mutaffif bal rona kata menang alam diidghamkeun kana ro idgham mutaqarribin. Sabab posisina kudu sakat heula. Ideana eta barrona. Da idgham mutaqarribin. Atawa dina surat Al-Qiyamah wa qila man ro ari nun paeloina ro hukumna. Idgham bila guna tak kulantaran kaki salah sakat maka didinya wa qila man ro ada yang bisa diurutan gitu pas baca Quran wakilaman juga mustaqim itu mustaqim dari kanaka dari kanako teke di guru nanti juga kamu ini apa ya capok minggu nyabok kayak nyabok jenis kayak bisa di kolak ke dari kim ke nah kadanya nah eta disebutna wasul jam kedua mesti bismillah qat'un jam'i a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus qat'un ta'ud kana bismillah berat kemudian surat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim atawa ta'ud eureun bismillah diwasolkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tamu kemunang tungtung surat wasol kemudian eureun dina bismillah. Tadi mana? Contoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Tadi mana? Tungtung surat diwasolkan kana bismillah terus sudah habis. Di mana? Cek jurusan ilmu tadi. Terus yang hukum bismillah dina ayat suci Al-Quran ayat sepakat seluruhna dina ayat itu dina surat An-Naml innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita sepakat semua bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Kedua ayat anu istilah, eta sebagian ayat, tapi nu leuwih sahih adalah ayat. Contohnya bismillah dina surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim eta ayat hiji.
Tapi ayat menyebutkan bismillahirrahmanirrahim lain ayat. Kumaha kenapa dina hadis ayat 7. Lamun bismillah teu make ayat teh jadi genep. Nah, henteu teh kitu oge. Sabab dina anta alaihim itu ayat. Lamun cek nu pandangan bahwa bismillahirrahmanirrahim lain ayat, kayak di Arab. Untuk ke Arab panginten ngadangu bismillah teh sok di nulisankeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak gitu. Terus kana surat Bismillah. Alam nashrah laka sadrak gitu. Karena memang pahamna di Arab itu ayat Bismillah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Tapi di tarjih akan nanti lebih kuat itu bagian dari ayat. Ayat anu bahwa Bismillah itu sebagai bagian dari seluruh surat, tapi lebih kuat bukan bagian, yaitu Bismillah setiap surat. Maka kan aneh, namun jumlah ayat itu ikhtilaf. Cuk sapali lempeng jumlah ayat 6.000, 600, 60 benar. Ya, sapali 6.000, 600 30 benar ayat. Karena sebabna penempatan ayatnya yang ikhtilaf. Contohnya surat Al-Madinah, Al-Baqarah tadi. Madaniyah tuh, ya surat Al-Baqarah teh Madaniyah. 280 genep atau 287. Nah artinya antara nu nyebatkeun janji ayatna ayat 280 genep sareng ayat 287 ya sami-sami kuat. Tapi lain berarti aya namahan lapan. Tadi hanya masalah penempatan ayat. Cek hapes didinya teh lain ayat, cek riwayat muslim mah ayat. Jadi yang berarti namahan kata-katana di surat Al-Baqarah. Tapi nomor ayatnya beda. Nah itu sekilas tentang qiraah. Untuk lebih jelasnya tersantri silakan diperdalam deui kajiannya. Karena tadi adalah modal ngomong, matak naon, mulai kesempatan mah hidup belajar khusus. Maksudnya supaya lebih juara nih. Nah maksudnya supaya memperdalam. Sebab kita bakal menjadi sebuah karakter building, jadi pembangunan karakter. Kamu baca anak sehat, maka milih benangnya bakal sehat. Pas sore keras katanya. Nah, selanjutnya penjelasan ini. Alif lam mim. Taya pendapat siapapun anu rojeh kulantaran termasuk ayat anu mubhamah. Ya lafaz alif lam mim wallahu a'lam bimuradi. Tapi ayat nomor menerjemahkeun walaupun kieu atosna kaulodoi bahwa alif lam mim itu sebuah antonim, sebuah singkatan. Antonim, akronim. Alifna Allah, lamna Jibril, mimna Muhammad. Jadi menjelaskan bahwa Al-Quran datang dari Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Terus ayat oge menyebutkan alif lam mim itu sebuah pertanda, perwakilan huruf-huruf tina 28 huruf hijaiyah, 14 diange awal surat, 14 deui teu diange di awal surat. Jadi saimbang pemakaian. Jadi dia ayat rahasia. Nah, para ulama terus mendekat diri ke Gusti Allah. Kadang ayat dibere kesempatan ku Allah dibere paham tentang asror, tentang rahasia awal ini surat dalam tafsir sufi, dalam tafsir tasawuf, sehingga seueur anu sok diange lumah.
Contoh, alhamdulillahilladzi ja'alna lana sauman qawida. Allahu akbar, Allahu samad, Allahu akbar, beda. Kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ain, sin, qaf. Itu contoh. Artinya diambil sebuah sebutan kata ayat. Dan itu banyak di para alim di ulama tertentu. Karena dari perjalanan spiritual itu beda-beda. Nah, secara ilmiah nu dimuat dina surat A dina kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran tentang rahasia fawatihi suwar. Sok silakan dipilari baik dina kitab bodasnya cetakan ayeuna kitab koneng cetakan baheula atau kitab hideung dina rekto. Pilari jadinya dina pelebah fawatihi suwar rahasia awal-awal surat. Nah, di mana demikian alif lam mim ini memberikan sebuah gambaran tentang proses dari sebuah kehidupan. Hamzah atau alif perwakilan tina makhraj anu paling dalam. Sabab hamzah makhrajna dina aqsal halqi. Tumali aqsal halqi hamjun ha usun maliwa asli fa'ainun ha'u. Nah, lagam bener lagam asli syair Arab. Lagam jadi lagam anu dalapan teh syair Arab teh nya. Jadi kalau lagam omah urang. Ada bukan santri, kudu memelihara. Santri lagam-lagam eta we bahar qawi, bahar roja dan dalapan. Mereka apalkeun dari Roma Irama akan ngadengikeun tina kaset oge. Li aqsahati hamdun ha'u summa li wasfihi ta'ala suhu aya laguna eta mah. Pakai standar. Mun keur ngapalkeun baik-baik. Ikut resmi mah pengawasan pengajian itu pakai lagam resmi. Aya di Islam geus sakayeu bae nya. Engke lamun urang anu nyaho geus eueuh jadi tungtung tekan jadi langit arut teh. Salah satu jurusan dina ilmu agama Islam itu adalah arut. Lagam. Harusnya kudu dilestarikeun seperti urang ngalestarikeun pupuh dina Sunda. Kan ku urang Sunda dilestarikeun. Ya, supados naon? Supados tetap eksis karena aya pengaruh karena lingkungan sosial. Sabab seni adalah cara menyampaikan pesan ke orang-orang atau nanti ke beberapa komunitas tertentu sehingga keajak kabeh. Sabab seni adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Indahnya suara, indahnya resonansi itu adalah anugerah dari Allah. Tak gitu. Tamata, oke dina surat Al-Baqarah atau dina setiap surat nu dirinya dimimitian ku alif lam mim. Maka dicarioskeun tentang proses dari awal sampai akhir. Awal adalah perwakilan hamzah, lam perwakilan makhraj nu di tengah. Sebab lam dina torqul lisan, terus wa usulus sin yataini wa yatain. Tungtung letah digabungkeun jeung kubu silur al la al marojna nya padeukeun sareng nun sareng ro an ngan beda sifat hurufna. Lam mim adalah sapataen dihareup cicingna. Jadi dasar tengah hareup. Nah itulah surat Al-Baqarah. Nah begitu. Nah kembali naon cenah judul urang tafsir teh hiji
literasi kan ya. Transliterasi teh perbandingan huruf, sabab huruf hijaiyah jeung huruf Arab teu akur. Alhamdulillah eta geus beres, da urang mah teu kudu make latennya, Arab oge geus paham. Tapi sing ingat santri mah can puguh yang hareupan jelema nu apaleun aksara Arab. Faktana santri nu magang di Katapang itu nu ngajar ikrona usia 30 tahun, usia 40 tahun. Itu ikro kabeh ngajina gitu nya. Naon sababna? Sabab yang tadi lah tertinggalan. Ya alhamdulillah mungkin kain apa kembali kita pakai gitu. Jadi itu susah-susah kan ngajarkeun eta. Nah, ayeuna di Garut atuh rata-rata sok sanajan teu kabeh geus apa kana aksara Arab, tapi di beberapa tempat mah mungkin butuh nu bieu transliterasi cara nyampaikeun Quran. Perbandingan huruf. Walaupun tuntutan ke umat mukmin jeung umat muslim kudu bisa. Wajib kudu apa minimal Al-Fatihah di area salat gitunya karena huruf Arab gitu. Terus yang kedua translasi terjemah. Mereka tadi diterjemahkeun ngan dibarengan ke tafsirna. Supaya dia tafsir lain atas nama abdi tapi atas nama musonif gitu. Nu ngarangi kita. Terus aya transkripsi gambaran awal. Nah, ayeuna rek nyaritakeun gambaran awal. Tah ieu surat Al-Baqarah dina gambaran awal harita lain surat nu kadua. Tapi surat anu ka-87 ti turun ayat nu dikawitan ku surat Iqra. Sarta termasuk surat kahiji ti Safra Rasul hijrah. Jadi pangpayuna nu dilungsurkeun ketika Rasul dugi ka Madinah adalah surat Al-Baqarah. Sementara posisi Rasul di Madinah Rasul diaku pemimpin wilayah. Jadi kepemimpinan Rasul diaku ku sararea. Tapi status kepemimpinanna bukan sebagai kepemimpinan agama. Ku Yahudi, ku Nasrani, ku Majusi jeung ku kafir-kafir di sekitar Madinah anu pendudukna mayoritas di Madinah, Rasul tadi aku sebagai pemimpin agama, tapi sebagai pemimpin wilayah. Nu bertanggung jawab atas keamanan, kekondusifan tentang serangan dari dalam dan dari luar Madinah. Ku diwujudkeun ku perjanjian Madinah. Tuh. Sementara anu dunia akhirat kepemimpinan hanya saeutik, yaitu muhajirin sareng ansor. Ngan ukur ratusan. Tinggal ya perang Badar seberapa jumlahna? 313. Eta teh tahun kedua. Komo awal-awal mah eta teh tahun kedua 313 teh. Tapi hitunganna kan rijal hungkul, pameget hungkul. Taruh we lamun pamajikanana 2 ewan. Gitunya. Berarti geus 600. 600 tambah 300 geus ambil 1000. Entah namun boga anak hiji naik berten 2 ewan. Hanya artina kurang lebih lamun kependudukan sekitar karena 1000 leuwih penduduk. Penduduk mah dihitung lalaki, awewe, kolot, ngora, udah leutik itu penduduk. Tapi sih ingat kekuatan mah beda deui. Nah, urang rek dihitung kekuatan Islam di Indonesia dek siga kumaha gitu. Lamun teh di Indonesia anu tadi penduduk mah sekian, tapi kan awewe mah bisa dihitung. Paling gede ajak perang Badar, paling keur ieu pan keur naon karena teh nu dicanak oge ke penyemangat eta
Sair teh samemeh der perang teh make drum band gitu kan. Make dulang, sah, ibu teh walain disebut teh nasib lah gitu. Naon cek saya nama Mars penyemangat perjuangan. Sami sok tingali dina sejarah kolot baheula. Ketika zaman ngusir Belanda, wah ibu-ibu teh udah kabangun panetan. Akang-akang bade angkat perang, bade mayunan bidadari. Ayalah pokoknya mana dina di dokumen kan dina baheula zaman ieu. Enggak jajar dek ini teh. Gitu kan? Sugan dijeng-jeng kan, apakah engkau akan kembali lagi? Itu salam baik jangan ayam sama. Nah, artinya kudu kabangun, gitunya kudu kabangun ke daerah mah tuntutan pasre, tuntutan syariat. Nah itu contohnya. Nah kumagi Rasul posisi awal sebagai pemimpin, apa yang harus dilakukan? Pertama Allah nyaritakeun tentang karakter sosial, karakter penduduk. Maka awal surat Al-Baqarah kita diceritakan mutakin siga kieu, kafirin siga kieu, munafikin siga kieu. Tah cek ilmu ayeuna eta teh ngaranna antropologi sosial. Atau sosiologi dakwah. Cek ilmu ayeuna. Anu teu payu teh geuning jurusan di eta teh nya di mana? Di universitas teh. Seperti payu pan hese kana duit begitu. Padahal itulah ilmu yang dipelajari ku para ulama, ku para aulia, kapungkur walaupun enggak kenal antropologi sosial. Dipraktekin. Nah, jadi hidup di mana ke bumi, mudik itu ke bumi. Kan mulai babacaan. Di kampung urang teh aya naon wae, kan? Sabaraha nu di lembur, sabaraha nu di kota. Usahana kana naon wae. Tah lamun kabeh geus bisa mengelola potensi nu aya di dinya, sabenerna mah teu kudu ngadadagoan bantuan di pemerintah keur ngabangun lembur. Lamun totalitas kabahas, kabangun. So kapungkur ari kapungkur kalau kurang ngusir Belanda bantuan di mana? Tapi bisa. KB bisa jadi senjata. Masyarakat sendiri bisa menjadi intel tanpa gaji. Sok ayeuna pemerintah mieun anggaran terbesar negara manapun termasuk Indonesia adalah ke militer khusus nabin. Kan teu pernah aya naon ngaranna teh audit. Kalau belum diaudit kan jadi bocor. Jadi bocor gitu, sabaraha urang muruhan anu api-api jadi bengkel, sabaraha urang muruhan anu api-api jadi tukang cendol. Kapan dimuruhan kabeh? Buruhnya moal mereka. Karena disorientasi. Tapi lamunnya ahna kebangsaan bakal terjadi. Nah itu contohnya. Tadi disebutna naon? Sakali deui antropologi. Nah, maka dina surat Al-Baqarah sagala ayat. Dari sisi Anfus diceritakan tentang semua karakter. So ayeuna sadayana karakter mutakin, karakter kafirin kayak dina ayat 6 sampai 7, terus karakter munafikin, nu api-api Islam padahal akhirnya henteu. Terus digerol sadayana ya ayuhana, terus diceritakan tentang Nabi Adam awal teh Hamzah tadi awal. Kemudian diceritakan pertengahan tentang Nabi Musa. Ini hukum akidah, hukum sholat, hukum zakat, hukum haji, hukum puasa, hukum jinayat ayat sadaya dan surat Al-Baqarah. Sabab sakali deui Rasul mimiti diaku kepemimpinanna ku sararea di Madinah. Sok sanajan proses penegakan hukum nama teu ujung-ujung harita surat Al-Baqarah. Jadi tugas orang sebagai mukmin, sebagai muslim itu ikut terlibat di dalam prosesnya. Lain ngadaguan hasilnya. Nah gitu.
Maka dia disarankan ku alif lam mim. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sudah nyetan deui. Dina la raiba fihi dirinya aya disebut waqaf mu'anaqah. Bagi jarang dijelaskan. Waqaf mu'anaqah teh waqaf anu hareum-hareum. Nah, dia nulisna dalika kitabul la raib kan dirinya waqaf biasana disebut titik. Terus minafihi dititikkan deui titik. Tah eta teh bisa eureun di awal dina lawaib atau bisa eureun terus fihi hudal lil muttaqin atawa la raib fi eureun didinya terus hudal lil muttaqin. Ngan teu meunang eureun ieu la raib fi eureun didinya terus hudal lil muttaqin teh meunang. Ngan ciri-cirian biasana dina Quran baheula mah waqaf mu'anaqah indah mutaqaddimin dina setakan baheula ya itu kan lainna mah da geuning loba nu dikurangan setakan oge ya setakan kapungkur mah syarat dengan ilmiah termasuk penempatan surat yang ayat nomor halaman kada aya pengaruh teh ya aya pengaruh nanti teh teu meunang tah. Jadi alusna eureun dina titik anu awal eta indah mutaqaddimin aya mu'anaqah indah mutaakhirin atasna alusna eureun ditungtung tah eta teh dicirian kitu teh aya hubunganna sareng patos maksudna kieu jadi dieu dalika ari ieu kitab dalika kitab garoeba henteu aya keraguan fihi tetep dina ieu kitab titik tah tiasa kitu artina teh atau biasa kieu dalika kitabul la raib henteu aya keraguan titik didinya terus fihi nyambung jeung kalimat selanjutnya fihi hudal lil muttaqin fihi eta tetep dina ieu kitab teh hudan ari petunjuk eta hubunganna sareng. Nah, jadi surat Al-Baqarah surat pertama dikawitan ku rujukan. Kenapa ini? Karena ingat orang manusia pada umumnya khususnya mukmin jeung muslim tanpa rujukan maka dunia bakal kacau. Contoh ngukur sesat jeung teu sesat. Ngukur alus jeung goreng. Itu disebut pandang salah. Nah kan butuh rujukan. Ari maling halus. Maling saya awon. Awon teh cek saha? Cek jelema mukmin, jelema muslim. Cek setan mah proyek. Terus cek setan mah salah satu aturan nu harus dilakukan secara serius. Maling program cek setan. Tak itu maksudnya. Jadi ulah diproyekkeun. Rujukan mana? Ya ulah bawa opini. Sabab teh jelas rujukan. Ya. Lamun geus jelas rujukanna matak naon sababna engke dipayung kudu iman kana kitab kudu diturunkeun ka anjeun Muhammad wujudna Quran jeung kitab kudu diturunkeun ka sebelum Nabi Muhammad berarti inti dapur Quran jeung suruh musajana naon sababna sabab sakali deui setiap manusia di zaman Nabi Adam nepikeun ka akhir hayat nepikeun ka akhir dunia tetep butuh rujukan keur ukuran nantukeun mana nu bener mana nu salah. Sabab lamun bener jeung salah diukur ku sorangan itu subjektif ngaran. Cur teh hujan. Aya ku sae cuaca cek saha cek patani sae. Cek tukang es wa innalillahi. Can meunang duit seketik-ketik kamu aja. Ya. Cek mulai apel malam minggu keur teh hujan. Ya.
hujan di malam minggu. Ore. Terus apa yang teh? Ayo ada hujan. Oh, apa kan ada hujan? Karena subjektif ukur. Sesekali awal, sesekali goreng hujan. Makanya pada akhirnya manusia butuhkan rujukan. Baik ke jalan hidup dirinya pribadi, jalan hidup keluarga. Hartasnya suami sebagai suami di keluarga. Namun udah jadikan rujukan. Anu eta rujukan kudu bisa menyampaikan dirinya nepikeun ka alam kubur, nepikeun ka alam akhirat. Ya. Hidup bermasyarakat. Sami pokoknya masa daya babujukan. Tambah hidup panggelan ceritakeun. Dari kalau kita lari bagihi kudan lil mutaki rujukan supaya Nabi Muhammad tidak macam-macam dina sisi ngukur benerna ngukur pribadi tapi ngukur teh kita sahabat berikutnya mukminin di Madinah ngukur teh Alkitab rujukan supaya saya tunggu sadaya aku sebagian rujukan wabil Qur'ani imaman wahum imaman pedoman rujukan tak itu pada lagi sadaya. Nah, nanti dia ayat ciri-ciri jamaah mutakin musuhna ayat ini. Di antaranya iman kan alam gaib. Apa yang dimaksud gaib? Apakah jin termasuk gaib? Apakah alam kubur termasuk gaib? Apakah angin termasuk alam gaib? Apakah bintang-bintang di langit atau dekat tinggal termasuk gaib? Jawaban itu insya Allah akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Kita memperhatikan penggunaan tersebut bermasuk pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على حي على